Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anapun jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang bari ngalit ngengkeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang para wargi anu lenggah dina ieu waktos khususna sepuh miwah sesepuh panganten pameget simkuring salaku wakil ti calon pengantin istri sateu acana ngahaturkeun wilujeng sumping kasadayana wilujeng patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai nyanggakeun pangbagea kasadayana. Hapunten anu kasuhun tina sagala kalepatan sareng kakirangan. Alhamdulillah tadi parantos kauninga kurang sadayana naon rupi pamaksadan ti calon panganten pameget anu parantos didugikeun ku sesepuhna kalayan eces jentre taya tedeng aling-aling bruk-brak estuning malepah gedang kahartos pisan pamaksadanana saur paripaos anu sok didugikeun ku kidalang mah bingah amar watas hita bingah kagiri-giri estuning disuhun dina embun-embunan. Alhamdulillah ditampi ku jenisna kalawan kenging restu ti janten sepuhna. Mugia tali duduluran tali mimitran di antawis dua kulawargi tambih raket tiasa mika asih mika nyaah mudah-mudahan patepangna urang sadayana kenging ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sakitu rupina Bapak Ibu sadaya anu dipihormat ku simkuring anu tiasa kapisanggem panyuhun panghapunten ti wargi sadaya mugia Allah subhanahu wa ta'ala ngahapunten ka urang sadayana. Amin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.